tepangkeun wasta abdi Rio Gabriel Natalis Turnip di kelas 10 IPS 2. Abdi di dieu bade ngawawancara ngeunaan COVID-19. Sateacana mangga tepangkeun wasta ibu. Tepangkeun ngaranna Abi Asmin Alfrida Manurung. Abi orang tua dari Rio Gabriel Natalis Turnip. Naon wae dampak tina COVID-19 teh? Dampak COVID-19 sangat sangat besar gitu, ageng pisan pengaruhna. Soalnya sekolah jadi online, padahal mah sekolah online itu teh asa kurang fokus gitu karunya ke barudak teh. Soalnya jadi kirang gitu pelajaranna. Kumaha sikap ibu karena pembelajaran jarak jauh ieu? Sikap abi mah di pembelajaran jarak jauh teh asa kurang pas gitu. Soalnya seseueurna pelajaran teh kurang terang gitu barudakna. Karunya kadang ningalina sok uring-uringan gitu kumaha belajar ieu itu gitu. Amun aya guruna kan amun langsung tiasa dijelaskeun gitu. Kumaha hareupanna ka depanna? Nya kahayang abdi teh ka depanna mudah-mudahan COVID-19 terus teu aya deui gitu. Tiasa sakola offline deui luring gitu. Sakitu tina wawancara Abi sareng Punbiang eta sadayana sareng hatur nuhun.